mitra sadaya ti waktos ka waktos ti dinten ka dinten terang-terang urang nincak bagian ke-54 para mitra dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karangan Kiliksa atuh para wargi etang-etang hiburan pangbeberamana. Kumaha geletuk batuna kecebur caina mangga nyangakeun we. Sadinten 2 episode para mitra kasangakeun. Atur nuhun nu paresnoe subscribe sareng loncengna. Nu sering ngabagikeun diatur nuhun bagikeun ka mitra-mitra terutama nu kapungkur kantos ngadangukeun dongeng. Ayeuna dongeng ieu di Mang Jaya official ya. Kitu nya para wargi. Aduh, mangga atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Yakin teh para mitra sadaya urang sami-sami mugi-mugi tiasa dalam teh etang-etang mulangkeun padinengan. Upami urang sami-sami ngadangukeun ieu dongeng nalika zaman baheula gitu. Ceuk baheula teuing nya parwari. Aduh, tapi kadang baheula we, da baheula mah cenah keur zaman masih kade sakola di SD cenah warawitra, ayeuna cenah tos ijuan. Aduh, mangga atuh. Rusia Curug Cikidang karangan Kiliksa dina bagian ke-54 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karya Kiliksa ayeuna parantos nincak atapi bade nincak bagian ke-54. Para wargi dina akhir bagian ke-53 urang sami-sami ngabandungan harita teh Aki Andri sareng Mang Kurip katut yang ading nganjang deui ka nagara siluman malah diaku kalayan darehdeh ku Arjuna. Kumargi ceuk pamendak Arjuna mah bade enga-enga ngarengsekeun pertikahan antawis ayeuna sareng Nyinining kitu nya. Padahal tujuan Aki Andri mah sanes deui bade ngarebut Nyinining tina genggeman Arjuna. Kitu para mitra, kumaha terasna ieu dongeng mangga urang sami-sami bandungan. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kiliksa dina bagian ke-54. Para mitra kaum dangu, tunda heula nu keur ngobrol ayeuna neang heula kaayaan di Kaputren. Harita memang bener Nyinining keur didangdanan ku emban. Sabab kakaratas mandi ngan basa nu ngadangdanan keur jongjon torojol aya emban pura susuguh datang. Meniha hehoh kawas nu rusuh brek deku tuluy nyembah ka Nyinining atuh nu ngadangdanan geheran. Aya naon bibi meuni rareuwas teuing? Nyinining nanya bari colohok bengong jajantung ratu sabab hatena geus sesebelakan ti tatali keneh. Inget kalemur jeung inget ka indung bapana. Agan hatur tingali na teh pun bibi wangsul ti payun. Ngabantun katuangan kanggo tamu ari si urang teh tabuna ti nagara manusa. Sadayana tiluan sepuh hiji, sekapan hiji, anom hiji tah kitu agan. Kebeg teh Nyinining ngarenyag. Reuas pacampur jeung atoh panon melong ka emban anu keur mawa beja. Jajantung ratu beuki rongkah pok nanya deui. Geus lila bibi, keur kumaha ayeuna? Teu acan lami agan da katinggalna carapeun keneh ayeuna teh nuju di payun. Di payunan ku Kangjeng Raja nuju ngobrol panginten. Jawab emban tegas. Nuhun bibi. Eta teh pasti kolot-kolot kuring nu haja nempo. Jung atuh geura ka dapur deui. Syukur di bejaan mah. Nyinining atoheun. Ari emban buru-buru nyembah leos ka dapur ngan emban nu duaan mah jadi ngarandeg di gawena. Pok nu kolot nanya ka Nyinining nu ngorana Olohok. Agan, kumaha tuh ayeuna teh kalaresan aya tamu ti alam manusa? Kumaha wami cioskeun mingat be atuh ngan kade? Ulah lali pun bibi sejang hiringan hoyong bela tumutur kagamparan. Eta emban menit terang-terangan damun kadengieun ku Arjuna mah geus pasti dicangcang dina panjara beusi. Bari disiksa ku Algojo. Tapi bibi emban taya kasieun. Manehna geus terus rasa ieu dununganana bakal balik ka alam manusa.
Atuman anu ngora meni olohok manehna bet hayang milu da basa nyobaan kalemur oge apan jeung manehna. Nyobaan kalabur kalembur. Agan abdi ge bade ngiring kade ulah teu dicanak. Pokna teh teu weleh colohok. Neuteub kana bibir Nyinining ngadaguan jawaban. Nyinining jadi bingung manehna melangku kaayaan kitu. Bisi matak jadi mamala kasarerea ari rek dicarek teu tega. Dagis karasa belana ari rek dibawa teu kasawang pibalukareunana naha kumaha. Tapi antuk namah Nyinining teh kalah kamaliknanya. Bibi naha kumaha carana atuh da kuring mah moal bisa mawa sabab kuring ge tangtu dibawa ku batur. Kupun aki atawa ku Kang Ading atawa kupun bapa. Kitu ceuk Nyinining ari emban rikat ngajawab. Upami teu aya naon-naon mah pung bibi bade magati tapal wates, upami gamparan ngalangkung bade ngiring tah kitu agan. Moal ngarepotkeun kanu nyanak ge da bibi tiasa minggat sorangan ti dieu. Keun bae bade jeung ieu we yeuh. Nyanak batur bibi manusia tia janten duaan bade ngiring teh agan. Kumaha bibi we atunya heug bae ari bisa nuturkeun mah. Tapi kahade sing ati-ati bisi cilaka ku pola sorangan. Ceuk Nyinining akhir namanya tujuan. Ngan hatena jadi dagdigdug tepugu jajantung ratug tutunggulan. Mbanu duaan atoheun buru-buru nganggeuskeun digawena. Nyinining didangdanan leuwih alus batan sasari apik jeung taliti kawas nu hayang sugema bisi dangdan anu pamungkas. Jep tiluan jempe teu lilage nu dangdan geus rengsek. Untung pisan barang beres nu dangdan kurunyung aya nu datang nyusulan. Oreng teh Arjuna nu ngajak ka karaton lantaran aya semah ti alam manusia. Manu dua pating rarenghap bakat ku sugema sabab teu katohyan ku rajana. Rayi nu diantos-antos teh ayeuna mah sumping tuang Rama sareng tuang Eyang meroh rawuh ka karaton. Sumanga ayeuna urang nepangan margi aranjeunna parantos lami ngantosan. Ceuk Arjuna bari ngaleng ka Nyinining. Tuluy kaluar ti kaputren leumpang duaan muru ka karaton. Tos lami sarumpingna Kakang? Nyinining nanya hatena ratu. Ari labi pisan mah teu aca nanging tangtos. Sadayana tos teu sabar palai tepang sareng Rayi. Da katingal dina paromana nu bangun teh sabar hayang geragok tepung. Jawab Arjuna bari tetep ngaleng Nyinining. Hatena ngarasa reueus sabab cita-citana bakal laksana. Ceuk pamikirna moal gagal lantaran kolotna sakitu someahna jeung sopan. Teu nyirikeun nu rek nolak malah majikan nu pasrah jeung hormat ka manehna. Tapi Arjuna teu sadar yen Nyinining geus leuwih robah hatena. Ku mejot hayang balik mung cicing didinya da kalah sieun jeung keueung. Nuhun teuing Kakang abdi bingah upamipun Bapak parantos sumping mah. Rupina mah laksana cita-cita abdi teh. Nuhun Gusti, nuhun. Nyinining nyamat Gusti nu dimaksud teh lain Gusti Arjuna, tapi Gusti Allah anu Maha Kawasa nu nyiptakeun bumi langit jeung satung kebing sadaya. Anu nyiptakeun dirina nu nyiptakeun manehna najan lapad Allah teu diucapkeun tapi geteran hate geus leuwih kuat atuh tumrapna ka Arjuna jadi panas kana awakna pating hareab hareudang bayeungyang matak lalewang. Kebeg Arjuna ngarenjag tuluy ngejat saeutik panon burahay beureum-pok nanya. Ai kunaon Rayi nyebat naon nu bieu teh kangkangna panas karaosna. Teu naon-naon abdi manganuhunkeun wungkul. Margi abdi bungah kasumpingan pun bapak sareng pun aki nu tos lami diantosan. Ngartos ayeuna mah. Arjuna ngahulang mikir. Tuluy lempang lalaunan bari tungkul. Hatena nyobaan neuleuman kaayaan hate Nyinining. Tetela katembong hatena mimiti mengkol. Teu satuhu ka manehanana. Ngijing sila bengkok sembah atuh reuwasin Arjuna teh. Beuh akaya. Nyinining geus waras deui pipikiranana. Hatena balik deui ka asal cigana ilmu aing nungtutan laas lantaran geus teu aya tapakna dina hate Nyinining. Tapi aing moal eleh wawesen rasakeun aya keneh nu leuwih matih jeung kuat. Ceuk Arjuna dina hatena. Harita keneh nyekel pigeulang Nyinining nu kenca dicekel pageuhnaker. Siga nu sieun leupas deui bari kitu mapatkeun ilmuna. Pikeun nalian hate Nyinining sangkan teu inget ka asalna, teu inget ka kolotna, teu inget ka lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Harita keneh Nyinining ngarasa lelenyapan hate, sirah lieur lain lumayan, ampir-ampir ngoleang labuh. Tapi Arjuna geus taki-taki da geus nyaho bakal kitu. Kep cangkeng Nyinining dicekel pageuh. Atuh teu tulus ragrag gancang dikuatkeun deui. Jiwana tapi geus aya dina pangaruh manehna.
dadak sakala nyinining jiga nulinglung. Lat poho kalembur jeung kakolotna. Meni masket para mitra ka Arjuna. Geus kawas kula jeung peueut. Lempang hayang pagegeye padekeut. Bakat ku gegeut meni napal kawas keuna ku legeut. Puguh Arjuna teh bunga heunaker. Sabab nyinining geus robah deui pamadegan. Poho kalembur matuh banyar karang pamidangan. Poho ka indung bapa. Ayu urang ka karaton rayi. Rada engalan angkatna. Cek Arjuna bari ngaleng nyinining. Hatena regreg deui lantaran yakin nyinining geus robah hatena masket pageuh ka manehna. Mangga kakang abdi mah sejang ngiringan. Terus duana nala lempang deui para mitra rada gancang. Lantaran hayang geura tepung jeung aki antri katut baladna. Arjuna geus teu sabar hayang geura ngadenge ka jawaban ti kolotna nyinining. Naha lamaranana ditarima atawa henteu ku sararea. Atawa nyinining teh dipasrahkeun ka manehanana. Sabab najan teu dibikeun oge yakin moal bisa kabawa. Sabab nyinining geus aya dina cekelan manehna. Jiwa nyinining geus kakepeul kitu ceuk pamikir Arjuna. Akhirna sup karohangan nu loba tamu. Barang ojol ge mangkurip meni calangap hayang ngagero ka anakna. Jeung hayang ngarontok bakat kusono tapi ku aki antri ditahan sina tetep tenang bari waspada. Ulah rusuh bisi gagal, ulah gancang pincang bisi matak ngarugikeun. Gek nyinining diuk dina kursi nu kabeneran deukeut jeung mangkurip. Ari Arjuna nangtung keneh neuteub ka nyinining bari imut. Panuju nempo calon prameswari padeukeut jeung kolotna. Mangga rayi sing cacap namplokeun ka sono katuang Rama, engkang bungah ningana, asa gede hate jeung mata gregreg. Cek Arjuna ka nyinining geus kitu mah para mitra gek diuk. Dina kursi teu jauh jeung aki antri malah pagigir-gigir mun aya naon-naon teh babarinakeun. Nuhun kakang daleres abdi tos lami ngantos-ngantos kasumpingan pun bapa. Jawab nyinining bari neuteub ka mangkurip nu keur oloho. Sabab kabedi langit nempo dangdanan anakna. Nu memang sing sarwa endah. Sabab para mitra sadaya. Aki antri ge teu waleh ati-ati jeung waspada. Nalingakeun rengkak parepolah mangkurip jeung nyinining. Bisi matak gagal kana rencana. Ngan ading nu katempo rada tenang manehna mah teu gugup nempo nyinining. Hatena kumejot hayang ngarangkul bakat kusono jeung resep ku geulisna. Meni amucuy pikabitaeun tapi ngan semet neureuyan ciduh teu wani ngomong-ngomong acan. Tapi tetep waspada sakumaha ceuk amanat aki antri. Bapak wilujeng sumping hapunten sabudayaning kalelepatan. Cek nyinining bari nyolong krong munyungan. Teu poho ari kana tata krama mah sabab geus kitu kabiasaan di dinya ge. Gep kumangkurip di tampanan leungeun rada ngeleper. Bibir asa rapet rek ngajawab. Ti korok lok-lokan bet asa dina pangimpian. Tapi akhirna mah pokne mah. Nyai anak ing geulis anak bapa. Bagea geulis. Teu kuat nahan kasono gabrug anakna dirangkul. Nyinining ukuru menghap kawas nu teu pati segut ngan memang katempo paroman rada roba. Bapak, ieu abdi bapak. Duaan silih rangkul nyacapkeun kasono. Dina kaayaan kitu aki antri mapatkeun elmu panemu. Pikeun ngubaran nyinining tina pangaruh siluman. Dadak sakala para mitra. Pertela ngomang boled harita kene. Eta mah dadak sakala lir ibarat koneng katetesan apu. Kontan beureum saharita para mitra sadaya. Harita teh para wargi anu mulia. Barang geus kitu atuh puguh nyinining para wargi ngajerit nyebut bapa. Bapak ieu abdi bapak. Muntang beuki pageuh ka bapana. Mangkurip beuki teu puguh rarasaan bungah bisa tepung jeung nu jadi anak sanggeus lila pajauh. Dedeuh teuing anak ieu hiap sing deukeut. Ieu teh bener bapa hidup ngahaja datang ka dieu ngahaja pisan bagea anak ieu. Nuhun bapak nuhun. Nyinining sumegruk ceurik pangaruh Arjuna eleh ku aki antri. Yakin nyinining baras deui ingetanana pipikiran caang sarta sadar yen aya hareupeuna teh nu aya di hareupeuna teh bapana. Nempo kaayaan kitu Arjuna kaget para mitra. Tapi teu loba omong gancang ngawajang deui ajianana. Sangka nyinining bisa dikawasa ku manehna. Arjuna ngabejeukeun elmu panemu nu pangbatihna. Ngan Arjuna canyahoeun yen harita nyinining dikawasa ku aki antri jiwana. Mana komo geus deukeut jeung bapana.
deket lahir jeung batina nu memang geus lila di akalan ameh kitu. Bapak, abdi bunga kasumpingan Bapak. Ku abdi geus lila di arep-arep meuni asa nyeri beheung sosongeteun. Nuhun Bapak ayeuna sumping. Bener Nyai, Bapak ge inget wae ka hidep teh. Moal aya hiji bapa nu ngantep anakna tunggara. Geus anak geura calik sing merna. Urang badami jeung Kangjeng Raja temal mangkurip satengah ngaharewos. Gek nyinining diuk kalayan teteg panon carindakdak. Ari Aki antri teu boleh waspada najan teu patarema leungeun jeung nyinining oge. Jampe pamakena mah geus teurak, tapi ayeuna bantrok jeung ajian Arjuna nu memang kuat. Nyinining jadi ngahuleng batin bingung jeung teu puguh rasa diparebutkeun kuduaan. Tungtungna cici ngajentul jiga arca teu jauh jeung mangkurip. Malah leungeun dicekelan da kitu amanat Aki antri. Nyinining ulah dilepaskeun deui kudu tetep deukeut sangkan babari mun aya naon-naon. Jeung ulah pajauh deui sangkan karebut. Ari ading geus ngarti kana kajadian pok nyarita ka nyinining. Nyai nah lali deui Kangkang. Piraku ieu teh ading ieu teh cenah bari tuluy diuk nangised. Korsi digusur ka deukeut nyinining. Ret nyinining ngareret kep leungeunna dicekel ku ading bari seuri. Nyinining oge seuri tapi teu ngajawab kawas nu linglung. Tapi ading ku ading mah teu dijieun pikir da memang maksudna ngan api-api wungkul. Sangkan Arjuna teu curiga. Ari nu dimaksud sangkan manehna leuwih deukeut jeung nyinining. Atuh harita ge dihapit kuduaan kencaeun ading katuhun mangkurip. Nyinining aya di tengah puguh we geus gampang moal ka mana-mana deui. Arjuna colohok kawas nu heran panon malong ka nyinining nu geus teu puguh rasa sabab jiwana diparebutkeun kuduaan. Raden, sumanga ayeuna mah urang ngawitan margi si Nyai teh parantos sumping. Aya di hareupeun urang sadaya. Ceuk Aki antri ngamimitian muka obrolan. Geus hayang geura beres sagala rupana. Sabab hayang ulah lila di dinya. Ari ading jeung mangkurip taki-taki. Masing-masing hatena nendeda kanu maha kawasa. Sangkan niatna hasil kalayan salamet. Sedengkeun nyinining jiga nu teu bisa ngomong tungtungna ngahuleng bari moroho. Mangga Ki leres pisan. Urang engarengsekeun. Da ayeuna kumaha kapalai Aki nu saenyana. Nah nyinining teh dipasihkeun atawa moal. Nah lamaran ti abdi ditampi atawa henteu. Abdi parantos nganti-nganti kana eta warti. Nunggu-nunggu putusan nu tangtu ngeunaan lamaran teh. Ayeuna Aki parantos sumping rupina di ditu parantos asak badanten. Mangga geura terangkeun ka abdi. Nah kumaha ieu teh? Ceuk Arjuna bari neuteup ka Aki antri. Nu harita tetep ayem bari waspada. Nuhun Raden. Nuhun pisan ka hartos ku Aki oge yakin. Nu janten pokok catur mung eta-etana. Margi eta pisan nu janten borosna kana ieu perkawis. Nanging satu acana Aki ngawaler atanapi nerangkeun putusan anu sajelasna. Aki teh bade tumaros heula ngeunaan maksad Raden nu salajengna. Naon deui Aki? Nah seueur-seueur teuing alesanna ieu teh. Arjuna rada keheuleun. Lantaran ungarek nerangkeun aya bae hahalangna. Matak jengkel. Ih sabar Raden. Sabab lamun teu disarengan ku kasabaran mah sagala rupi ge moal lancar. Atuh saja bati kitu, Aki teh teu ridho gaduh minantu kanu teu sabaran. Ulah rusuh teu puguh ari ngabadamikeun masalah jodoh mah sabab bahaya. Da rumah tangga teh lain keur sapoeun tapi keur satutup umur. Tah kitu biasana Raden. Nu matak ulah gelebas-gelebus. Ulah rusuh teu puguh. Mun Raden alim dibawa antare, alim dicadak cumarita. Nya parantos we atuh pun incu teh bade dibantu deui pisan ayeuna pisan kalembur. Moal dibikeun kanu teu sabaran Raden. Bisa pisan Aki antri neungeuna da mending ngahuleng Arjuna teh. Manehna asa kateungeu deukeut teu bisa minge pisan pok nyarita sopan jeung hormat. Kahartos Aki mangga lajengkeun. Kumaha maksad Aki? Kieu Raden maksad Aki teh upami engke cios ngahiji sareng pun incu. Bade di mana atuh matuhna? Nah bade di dieu atanapi bade di lemur Cibonteng. Nah pun incu nu ngiring ka Raden atanapi Raden nu ngiring ka pun incu mangga waler. Ceuk Aki antri jiga nu nanya nu taya gunana.
Da memang moal dibikeun najan kumaha bae oge, tapi Aki Antri boga tujuan sejen. Pikeun ngukur jeung neuleuman sifat raja siluman dina sagala rupana. Ari Aki. Natang tos we bakal tetep tumetep di dieu sabab apan kanggo prameswari nyinining teh. Sarta abdi ge bade diangkat janten raja, pira aku kedah incah ti karaton Onoman mah. Asa kurang merna. Janten putusan ti abdi nyinining kedah nurut ka abdi, kedah aya di dieu tah kitu. Jawab Arjuna tegas. Aki Antri ungut-ungutan. Para mitra kaum dangu, ku jawaban sakitu oge, geus kasawang, yen Arjuna boga sifat nu licik jeung hawak. Demi rosea kana kahayang batur, yakin hayang menang sorangan. Nuhun kahartos sakitu oge. Nanging ari dina hal rumah tangga mah asana teh ulah dumasar teuing kana hal eta. Sabab Raden jika nu palai raos nyalira bari teu malire kana pamadegan batur. Na kumaha ki naon margina nyarios kitu? Arjuna curingha. Sumuhun Raden. Raden teh licik ti payun parantos ngadodoho ka Aki sareng kalamana nyinya si Nyai. Nu hartina nganggap enteng ka kolotna. Kadua geus ngahesekeun ngaributkeun kalungal lemur Cibonte. Bari nyapekeun ka kolotna ari ayeuna ngalamar budakna teh wari dibawa ti heula. Eta teh kacida gorengna kanggo di alam manusia mah. Nanging duka ari di dieu mah atuh salajengna upami teh mah nikah cios pun incu kedah nurut kana putusan-putusan Raden. Nu hartina pun incu teh teu dipaparin kasempetan kanggo ngedalkeun kahayangna. Sakaligus deui maksa ka Aki jeung ka bapana kanggo hartos nama sangkan tunu taat kana kahayang Raden. Sedengkeun Aki ge apan boga cita-cita Raden, boga kahayang nu tangtu. Piraku kudu pasrah sumrah ka Raden. Keheula kudu adil dina soal ieu mah sabab Raden nu butuh ku Raden kudu nurut ka Aki Raden teh. Cek Aki Antri bari pepeta. Dina nyarita tegas jeung teu asa-asa. Tumerapna ka Arjuna mata kreuwas ka bina-bina. Harita ge menipias para mitra Arjuna teh panon melong ka Aki Antri. Anu harita teu ngiceup-ngiceup. Menang sawatara jongjongan colohok bari ngabetem. Kawas nu beakeun piomongeun jajantungna ratug tutunggulan kaweur ka bina-bina. Akhirna Arjuna sadar deui pok nempas. Ke Aki. Nah kumaha tu kapalai Aki teh? Kedah kumaha tu abdi teh? Asa bingung ari kieu carana mah. Pokna bari ngahuleng bangun anu kaget. Hatena geus mimiti panas sabab aya galagat-galagat teu hade. Ih kitu we kahayang Aki mah Raden. Kudu adil jeung wijaksana, ulah mawa karep sorangan. Ayeuna Aki miharep sangkan Raden kersa cicik di lemur Aki. Ari nya mah mikanya jeung mika cinta ka pun incu. Ulah pokona mah karooh ku kursi karajaan tinggalkeun we. Yu urang ka lembur Aki. Aki Antri nyoba-nyoba ngadoja Arjuna. Nah hare kumaha jawabna, tetela Arjuna beuki reuwas sabab omongan Aki Antri beuki peureus karasana. Sabab maksudna teu jauh pisan, jauh jeung cita-cita manehna. Diajak pindah ka nagara manusia puguh we moal daek. Darajatna bakal ngagejling tina raja balik dari rakyat biasa jeung ge moal kuat cicing di alam manusia salila-lila paling kudu susulumputan peutingna wungkul. Waduh. Berat ki. Abdi moal tiasa nyumponan eta kapalai, margi abdi teh di dieu dianolkeun pisan kanggo ngagentos raja. Ngaheuyeuh dayeuh ngolah negara. Atuh saja batik kitu asa seunggah ari kedah ngiring ka nagara manusia. Punten moal tiasa kacumponan. Abdi bade tetap tumetep di dieu sarta abdi ageng panuhun supados ninining dipasihkeun kanggo tetep tumetep di dieu. Cek Arjuna daria pisan. Manehna keukeuh dina pamadegan nu mimiti hayang menang sorangan. Ya nuhun atuh ari kitu mah Raden. Kahartos ku Aki oge. Ngantang tu moal disatujuan. Boh ku Aki, boh ku ramana si Nyai. Sabab mun kitu carana mah berat sabeula. Hayang Raden we kudu dicumponan ka hayangna. Ari kahayang Aki, hartina mah teu dicumponan ku Raden. Keheulaan. Aki Antri beuki ningkat nyaritana. Ayeuna kasar kawas nu nangtang jeung jiga-jiga nu rek nolak saharita.
Puguh Arjuna jadi panas hate banget mimiti beureum. Sarta panon molotot semu hurung tananing ambak. Tapi ari ngomong nama tetep leuleuy keneh ngan rada ngageter di jero mah amarah geus ngalentaban. Nah kumaha atuh ki ita sabulat beulit ieu teh. Nyarios jiga nu leuleuy tapi eusina kasar. Naon maksud aki teh nu saleresna? Teu pisan-pisan Raden. Teu pisan-pisan aki mah kasar sote kadangu kunu teu panuju. Dari kunu panuju mah moal disebat kasar eta mah mangga wae galih Raden. Nyaha bade kumaha? Ari kitu carana. Da aki mah moal ngiringan kana kapalai Raden teh. Lamun si Nyai teu diwidian cicing di ditu, mangga galih ku Raden. Jadi moal diwikeun ka abdi nyinining teh nya. Teu ditarima lamaran abdi teh. Naon gunana atuh nungguan saminggu lilana? Arjuna nyorongot bakat ku ambak. Ari lantaran asa diheureuikeun ku Aki Antri. Nempo kaayan kitu mangkurip jeung ading taki-taki leungeun nyinining kenca katuhu dicekelan kuduaan dijaga bisi lumpat kanu jauh. Sanes kitu maksana Raden. Aki mah teu nyebatkeun moal nampi, teu nyebatkeun moal mikeun, ngan kahayang Aki hayang dicumponan. Raden kudu kersa cicing di nagara manusia, ngan sakitu. Ngan amun Raden teu sanggup nyumponan eta, wayahna kapaksa moal ditarima. Da teu kitu ge Raden teh geus loba teu ingieun kasalahan. Nu matak ngarugikeun ka kulawarga Aki. Jawab Aki Antri tatag jeung wanian. Tapi bari waspada pikeun ngajaga sagala kamungkinan. Da yakin mun geus kitu bakal panas, Arjuna geus kaciri bijil amarahna. Aki, kuring minta jawaban nu pasti. Narek dibikeun atawa moal? Nah halaman kuring ditarima lamar atawa henteu? Montong bulat beulit ai nyarita teh geurapok bejakeun nu sanyana. Arjuna mimiti kasaran nyaritana. Diukna ajeg panon burahay beureum. Atuh Aki Antri beuki taki-taki para mitra beuki ati-ati. Harita teh, "Ieu ari Raden. Aki teh moal narima kana lamaran ti Raden sarta moal mikeun nyinining. Ka Raden sabab datang ka dieu lain rek ngabadi mikeun perkara kawin. Tapi maksud marek mapangkeun nyinining tak kitu." Nah beledag teh para mitra. Asaya gelap tengah poe ereng-erengan. Harita teh nu nyamber kana ceuli Arjuna sakedapan mangahuleng bakat kureuwas. Teu nyana bakal narima jawaban kitu. Rai Arjuna nafsu. Manehna teu kuat nahan amarah sabab yakin diheureuikeun ku Aki Antri. Nyarita salila-lila estu taya gunana sabab di akhir bet matak nafsu. Jung Arjuna nangtung tuluy ngareret ka nyinini. Sorot panon seukeut semu hurung dina hate mapatkeun elmuna pikeun ngajiret nyinini. Sangka nu dipikahayang leuwih masket ka manehna. Tapi aneh ajian Arjuna jiga keuna kana barang leueur jeung teuas sarta lesang. Pating belesat kagigireun. Teu aya nu nanceb kana hate nyinining sabab Aki Antri geus waspada. Harita teh geuwat metakeun tarekahna ngajaga batin nyinining. Mager hatena sangkan teu kajiret ku Arjuna. Puguh nyinining teh jadi teu puguh rasa, awakna lungse sirah lieur lalanyung jiga rek rubuh. Harita Arjuna tuluy nyarita para mitra sadaya. Nining, lepaskeun bapa anjeun, hayo geura ka jero deui. Teu kudu ngaladengan ngaladenan aki-aki peot jiga kitu. Keun bae dalin bapa maneh. Hayu urang ka jero kaputren, dagoan di ditu akang. Cek Arjuna bari molotot. Nagupayan ka nyinining bangun bingung coloho ka Arjuna. Nu akhirna nangtung rek nyampeurkeun tapi geuwat diceklan ku ading jeung mangkurip. Harita pada ngarejengan pageuh naker. Puguh Arjuna nafsu haok nyentak ka mangkurip. Aki-aki 7 mulut lepaskeun nyinining. Sabab eta geus jadi milik kami, awas mun teu dilepaskeun anjeun bari cilaka. Mangkurip teu ngajawab. Sumanget kalah kabeuki ngagedur boro-boro sieun diancam kitu kalah ka ambak nu aya. Hayang narajang ka Arjuna tapi teu wani ngalesotkeun anakna da bisi lumpat kanu jauh. Dicikelan beuki pageuh sarta hatena babacaan muntang tulung kanu maha kawasa. Kalah molototan sia, lesotkeun bangsat, rasakeun dieu. Arjuna nafsu tuluy rek ngalengkah ka mangkurip. Gancang mangkurip jeung ading mundur bari narik nyinini. Aki Antri rikat ngahalangan. Tahan Raden, tahan. Ulah ka mana wae nyarita teh. Nu bangsa teh lain anak Aki tapi Raden ku anjeun. Nyinining lain milik Raden tapi tetep incu Aki, anak mangkurip.
Manggeus ulang nguruskeun nyinining barina oge. Aki Antri para mitra masih keneh tenang nyaritana. Jeung masih keneh nyebut Raden ka Arjuna tapi jelas eusina ngajejele. Ka Arjuna nyebut bangsat nu geus maling nyinining atuh pugu Arjuna ama ngan teu kebat majuna lantaran dihalangan ku Aki Antri. Aki-aki naon maksud anjeun sanyana? Rek riributan? Moal Raden moal riributan aki mah. Datang ka dieu teh rek mapageun nyinining. Lamun Raden kalayan ikhlas masrahkeun nyinining ka Aki, nya tangtu moal aya ribut. Ayeuna keneh Aki rek bali, tapi sawangsuna lamun Raden teu mikeun atawa Raden hayang ribut tangtu Aki moal cicingeun. Bakal ngabela diri sacekah pola, jadi perkara ribut mah kumaha sikep Raden aduh. Mun sabar jeung sadar tangtu tentrem. Mun kasar bari sombong hayang menang sorangan tan wani bakal ribut tak kitu. Wah, aki-aki olo-olo sia. Ari nyarita jiga heueuh tapi buktina ngaributkeun dieu. Nangtang perang kitu mah carana. Ceuk Arjuna ngagidir nafsu. Ayeuna mah malik ka Aki Antri. Puguh anjeun nu ngajak ribut. Nah, atuh make kumawani maling anak batur. Mun ribut mah tong kumawani nyieun pucuk tigira. Lamun kumawani kudu daek tanggung jawabna mun tong nepakeun kasalahan ka nu liwat. Geus puguh anjeun nu salah nepakeun jurig pateuh. Aki Antri jadi kasar. Ayeuna mah geus mimiti Radena dileungitkeun malah Aki Antri geus taki-taki pikeun ngabela diri. Maladena nafsu amarah siluman sabab yakin Arjuna teh moal beunang di bawah leuleui da tadi keneh amarahna geus ngagorang. Aki-aki peot pasrahkeun nyinining ka aing. Lamun henteu rasakeun maraneh kabeh moal bisa balik ka alam manusia. Pinasti jadi tumbal dina ieu negara. Hayo pilih hiji di antara dua. Mending masrahkeun nyinining atawa mending kojor. Arjuna beuki budal amarahna. Nyata ya nu kapilih ku kami mah nyinining moal dipasrahkeun pae gemu. Sabab datang ka dieu lain rek sosoro kojor. Ya, rarang kancana geura init namun hayang salamet ulah ngahalangan ka kaula. Sok kaula nu bakal mulang ka alam manusia. Kaula lain rek ngadon tarung tapi rek mapageun nyinining tah kitu hayo init. Aki Antri tutunjuk kaluhur bari rada keras omongna. Ari Arjuna buncelik matana rupana ngadak-ngadak robah. Sabab disebut rarang kancana ku Aki Antri leungit wujud Arjuna janggelek raja siluman anu asli. Saluyu jeung ngaran. Awak jangkung gede mata borotot ciga nolol. Leungeun babalimbingan sarta ramorangoas pakaian basajan. Malah hulu ge teu make naon-naon iwati buuk nu ngarareuwig. Sarta aya tanduk ciga muning kerem-gerem sora robah jeung handaruan. Hagi-hagi peot. Siak mawani nang tangkai. Ayo geura maju urang galungan. Urang adu jajat jeung aing, tapi aing menta sagan tarung ulah di dieu. Urang di alun-alun. Ceuk raja siluman anu katelah rarang kancana, mata bolotot cigarek ngerekeb tapi Aki Antri teu gugu, da geus bisa neguh ti baheula yen wujud aslina Arjuna teh goreng patut jeung pikagilaeun. Nah, make ngajak ka alun-alun segala rupa. Nah, lebar keneh ku karaton nu jiga kieu patut. Sieun ancur meureunya. Memang ku kaula rek diancurkeun lamun sia teu ngagugu ka aing deuleu. Ceuk Aki Antri. Mendong loba catur tuturkeun aing ka alun-alun. Raja siluman lumpat kaluar ti karaton muruh ka alun-alun. Colohok Aki Antri jeung nu duaan teu ngarti kana polah musuh. Nah kitunya ki cula urang ditinggalkeun. Keun bae lah sina kabur atuh. Di urang baliki padi pun anak ubaraneun. Cek Mang Kurip tetep nyekelan nyinining. Nu hari tapi pikiranana selang-seling lantaran diparbutkeun kuduaan. Sesa-sesa pangaruh siluman aya keneh anu napel dina hatena. Kaayaan jadi teu pararuguh.
tuh bisa lalawora udang maneh nagesnya gak nyebarkeun pager gaib pikeun megatan ka urang sangkan ulah bisa keluar di daerah ieu tapi lamun urang bisa ngalubuhkeun manehna tangtu pager gaib teh leungit tah kulantaran kitu urang moal bisa kabur lamun can ngalawan manehna tuh geus di alun-alun nu gelo teh yu urang ka ditu bawa nyinining ulah dijauhkeun cek Aki Antri para mitra bari nunjuk ke alun-alun nu nengang jauh tidinya udah deket amun nu nengang tidinya teh da deket para mitra atuh mangkurip jeung ading ge kapaksa nurut tuluy nungtu nyinining dibawa keluar ti karaton nyinining mimitina mah nolak hayang tetep cicing di dinya tapi ku mangkurip teu eleh akal da inget kana amanat Aki Antri gewat niup mudan anakna bari tuluy di parancahan geus kitu mah pok nyarita ditompokeun kana ceuli anakna Nyai ieu bapa nu ngajarek mapakeun ka Nyai buru-buru sebut jenengan Allah Allahu Akbar sok turutan Nyai mangkurip sababaraha kali nyebut jenengan Allah nyinining rungah ringeuh bingungeun teu bisa nurutan eta ucapan dina hatena mah bisa tapi bibir ngonci buru-buru ku ading dibantuan maneh nama ngomong tadi Allahu Akbar sok Nyai turutan buru-buru ngara eling wakasna ka bujeng seep para mitra